Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentangkeun wasta abi Sare Paramadani ti kelas 10 MIPA 2. Bade nyaritakeun dongeng Sasakala Pamanukan. Zaman baheula di daerah basisir kaler Pulau Jawa aya karajaan anu katelana Karajaan Pilangsari. Kahirupan rakyatan teu ari bebak-libuk mah, tapi cukup henteu kakurangan jeung deui tara kadenge aya barang mam anu ngider kawas kiwari Karajaan Pilangsari mah. Nyirikeun rakyatna getol di Garawe, boh patanina, boh pamayangna. Kabeneran tanana lendo jeung basisir kaler mah loba laukna deui. Karajaan Pilangsari boga raja anu wijaksana jeung pinter ngolah nagara. Raja Pilangsari kagungan kembang nagara anu ngan hiji-hijina. Kenincak rumaja nyaeta Milangsari katelah kagelisana ka seisi nagara. Malah akhirna mah kagelisana teh sumber ka nagara-nagara tetangga. Kagelisan Milangsari jadi sabibir hiji loba anu penasaran siga kumaha ari Milangsari teh. Rabu ti suklakna hayang nyaho rupa kembang nagara Pilangsari anu geus nenja rupana. Barali ka nagarana bari njeungeundeun katindeung dibarung ku pangarepan kauntun tipung katambang beas ka pemilik Milangsari. Di harita Rabu ka nagara Pilangsari anu rek ngaramal ngalamar nu hayang dipulung minantu. Kitu deui nu ngajak bebesanan anu daratang kaya nu lengo kabeh angkaribung ku bawaan keur pamelihat teh Milangsari. Nu daratang beki loba aya anak raja, anak sundang nuhar, anak bangsawan, malah aya nu rek ngajeunengkeun jadi ratu kadua oge alias ti Candung. Raja bingung liwat saking hiji can dijawab geus jebol nu hayang jadi minantu. Nu hayang jadi minantu can ditanya-tanya acan. Geus torojo anu ngajak bebesanan beki lila kabingungan raja beki nambahan akhirna raja nganggur pati jeung anakna. Mamang bet jadi kieu geuning. Urang pipetangan urang lamun seng jiji. Amun salah sahiji dipilih nu sajena pasti arembeukeun. Moal burung dirempuk nagara urang teh. Cek rarasaan mah urang moal sanggup maenanana da meuni sakitu lobana. Mamang cik bere bongbologan sugan aya jalan anu hade. Jungjunan moal ngalakungan maman mah nanging upami disuhunkeun kumandang mah mangga teh teuing. Kumaha upami diayakeun sayembara cek kolon pati. Raja ngahuleung heueuh oge dipikir-pikir mah alus mun diayakeun sayembara anu daratang kabeh boga kesempatan anu sarua. Tah ayeuna mah rek nanya ka Nyai kumaha kira-kirana. Duh ama abdi mah mangga wae kumaha warna saur ama tembal Milangsari. Tah geuning kitu mamang raja ngahuleung sajongjongan pok nyarita deui. Ayeuna mah pangmejakeun kakabehanana sing saha anu kapali manuk anu dibawa. Pisalakieun Milangsari ayeuna mah sina baralik bae teangan manuk anu alus saloba-lobana. Bere waktu saminggu engke kumpul deui di alun-alun nagara. Raja mere parentah ka patihna. Saminggu ti harita di alun-alun nagara Pilangsari geus pini ku kurung manuk, malah tepi ke pendopo sagala. Eusina rupa-rupa manuk. Ti mimiti anu leutik saperti kolibri nepi ka anu gede saperti hingkik. Sakumaha anu geus ditangtukeun, raja jeung Milangsari kaluar ti karaton buru ka alun-alun. Diiringkeun ku para pangagung nagara rek milih manuk anu dipikaresep ku Milangsari ti nu mimiti diilikeun terus nepi di tengah ditetep ayeuna nepi ka tuntung disidik-sidik. Milangsari malikan deui ningalian nyidik-nyidik mana manuk anu dipikaresep ku manehna nepi ka 3 balikan. Milangsari masih kene bingung memilu sayembara beki teungeuna cicing sieun teu kapilih. Akhirna Milangsari nyarita yen manuk anu sakitu lobana teh teu aya nu kapilih nu milu sayembara ngamuk asa diulinkeun. Nagara Milangsari diburak-balik. Milangsari diseseret, disesedok tempat sayembara alus-alus manuk kiwari nulah pamanukan. Tempat nyedekeun Putri Milangsari jadi kampung padek. Adi Karajaan Pilangsari taya tapak nangan karengaran kampungna nyaeta Kampung Pilangsari. Nurutkeun babad Sumedang, sajaman jeung Karajaan Sumedang di basisir kaler Pulau Jawa teh aya karajaan katelana Karajaan Pamanuk jeung Karajaan Tiasem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.